nya tak aduh sok pohon di wae. Apalah ieu mah. Pokona wilujeng sonten, wilujeng ngadangukeun. Atuh teu hilap Kang Eka itu ka Pak Jamhari sareng Mamah Wulan, Pak Yanto nu aya di Jampang, Bogor, Abah Kiki, teras teu hilap Kang Eka Ibu Titi Dewi nya nu aya di Jembatan Beusi wilujeng sonten. Atuh Teh Yani nu aya di Pancoran, Ning Sugiyarti nu aya di Rawasemut, Ning Airin nu aya di Kelapa Gading, wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun. Kang ka Mamah Nenti saurna teh Mamah Nenti teu tiasa ngadangukeun. Aduh mugi asing kagintosan deui nya. Oge Kang Eka, Ibu Suparman, Ibu Asmiati, oge aya Ibu Juremi, Ibu Hajah Murhaeni, Pok Mariam Soto nya. Wilujeng sonten, wilujeng ngadangukeun. Teu hilap Kang Eka urang Karawang tah aya Pak Amsori. Kumaha kabarna Pak Amsori? Atuh aya Ibu Amin sareng Pak Amin, aya Pak Asep anu di mana di Kampung Dua Kranji. Tuh Teteh Yani mah monitor cenah nya. Hatur nuhun monitor Kang Eka. Teh Yani mah aya di Pancoran, pokona wilujeng siang we wilujeng ngadangukeun, wilujeng leyeh-leyeh. Naon Kang leyeh-leyeh teh? Naon teh istirahat lah. Nah, istirahat. Gitunya Kang. Itu ya telepon Kang. Oh ya teleponnya. Ya itu tadi buburinyayan. Burinyai, burinyai, burineng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilap orang kampung gedong nya. Kulan? Tadi Hilap orang kampung gedong. Tadi atuh di Pak Haji Eman kampung gedong telepat mah teu hilap insyaallah eta mah. Monitor pampayun asing yang hilap. Mohon tapi pas itu Pak Haji Eman nya atau teu hilap. Teu hilap. Pak Haji Bade naon ieu teh bade 2 kali ieu teh. Tetap. Bade mindo ayeuna Pak Haji Eman. Mindo mah moal. Nyuhunkeun we. Oh nya mah nyuhunkeun mah tenang. Ya, biasa. Naon itu nanti Nyung Si Asih? Nyung Si Asih. Oh siap, ke diputerkeun Nyung Si Asih mah. Sami-sami Pak Haji Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Eman. Di Kampung Gedongnya atur nuhun tos ngemutan Kakang Dedi ngemutkeun nya. Cenah hilap tadi atos ka ieu. Aya di teleponna. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Bersama PDO memang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan bersama PDO memang Radio Samhan Surati Penyejuk Jiwa. Maknyus Kang Dedi. Maknyus Teteh Yani. Apa kabar? Baik. Mbak Yani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi cuma 1. Kenapa 1? Kenapa enggak 2? Kena kanker. Oh kanker, itu mah kanker. Masa tanggal segini udah kanker lagi. Iya, semoga keluarga Akang selalu diberi kesehatan. Iya, amin. Rezekinya yang melimpah terus. Amin. Pekerjaannya mudah-mudahan selalu lancar, selamat barokah berkah keluarga ya Akang. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Aku lagi sebelah sama Taichi, aku nggak mau ngomong sama Taichi. Suka gitu, padahal mah pengennya ngomong sama aku. Orang ngomongin saya mulu sih. Nggak pernah aku ngomongin Mbak Yani. Mbak Yani mah nggak usah diomongin juga udah ngomong sendiri. Itu Taichi tan malam mingguan mau kemana tuh? Saya malam mingguan mau ke Monas. Ke mall ya? Bukan mau ke Monas. Mau ke Monas mau ngapain? Mengukur itu gede gimana. Mau diukur katanya Monasnya. Taichi sehat ya. Sehat kata Ci. Sehat sehat lah. Sama. Tapi tangannya diem aja itu. Tangan deh itu ngomongin tangan mulu. Tangan Ici udah begini nggak pernah bisa diem. Yang bercanturun Pak Haji